lain sakadar sakit tafsiranana hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang dek ngamundurkeun dagangna urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang dek ngabok-brokeun pamarentah ge urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang dek ngajembarkeun hate ge urang horeng hirup teh kumaha urang jadi lamun urang kurang bisa nah ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang-kahayang nafsu wa taqdilana bihajami ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatir para tokoh masyarakat bil khusus ka para kasepuhan di kampung Jambe nu kusim kuring sangat dimulyakeun oge mudah-mudahan dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kiai Tobroni anu alhamdulillah hadir di ieu tempat selaku keluarga Haji Supari nu kusim kuring dimulyakeun. Oge keluarga Haji Supari nu alhamdulillah melalui anjeunna simkuring khususna umumna urang sadayana hadir di ieu tempat dina raraga ngeusi imah gunting pita Wakiroh ngaranna. Mudah-mudahan ieu imah dibere teger
nu geusina teger deui imahna panjang umur nu geusina ge panjang umur oge teka kantun ieu Kiai Haji Profesor Doktor Kiai Haji anu ti Solear hadir doakeun mudah-mudahan tere menang jodoh insyaallah ya nangis ngaduda sabara bulan ye kasep aya di nyana gagah aya di nyana aya laku mah hese kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu simkuring khususna urang sadayana ngaos di ieu tempat dina malam Jumat simkuring di ditu tadi rada puyeng sare sup ka dieu terus nyawa-nyawa dileuweung ieu mah jaleuweung ieu mah eta sih nu didarinya jelema tah lain tah sih maksudna leuweung mun urang mah atuh caangannya ieu teh caang jadi kos leuweung eueuh masalah disangkana meureun ku Haji Supari bakal di dieu doang jelema ye ternyata nyebrang ka ditu buat teuing jelema anu di ditu jeung nu di dieu mah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah baheula aya hiji jelema ngaranna Abu Nawas di zaman Raja Harun Ar-Rasyid aya jelema di zaman Abu Nawas nyana boga imah tapi nyana bebeja ka Abu Nawas mama Abu Nawas abdi boga imah cenah ieu tapi rarupa perasaan di imah teh teu jembar kana ieu teu jembar mah duit boga ku bogan aya teu jembar mah rupak bae pamajikan kurang kumaha gede demplon tapi air rupak mah kadaleuna kuru kan na ieu rupak perasaan kos mah Haji Pendi di imah wah imahna teh lega kamarna ge loba lantaran rupak pikiran jadi rarasaan teh imah teh kos kandang embe padahal mah lega iman eta rupak mama Abu Nawas abdi teh rarupak amat kumaha ieu teh coba jalan keluar oh babari cek Abu Nawas kubata meuli embe bae 15 aju asupkeun ka jero imah insyaallah ceknya bakal ngeunaheun beli embe sabara 15 dilaksanakeun lantaran Abu Nawas mah tu kiai nurut pan ka kiai mah jak kiai di tahun kuari mah loba nu ngabohong jak kiai ge atuh kiai teh raja bohong kuari mah tapi lain di dieu di belah ditu saeutik lah akhirnya nurut ke Kiai Abu Nawas meuli embe nyana 15 cangcangan kunyana di jero imah waktu ngising didinya kiih didinya embe geus menang sapeting kaduana oh cek nyana pohar amat ya. Tambah rupak teu tambah embe 15 atuh
bebe jadi kaki Abu Nawas Kiai kumaha imah aduh masyaallah tadi mah cenah cekna rada ngeunaheun be can aya embe mah barang aya embe mah kuari rarupekna tambah gampang meuli bebek aju teu di jero kamar akhirna meuli bebek jana ulah setik 50 100 Kenden bebek wah di dieu embe-embean di jero kamar wek-wek-wekan rame di jero imah benang sapoe dua poe bebe jadi ke Kiai Abu Nawas kumaha jembareun teh ayeuna tambah kredit kamari mangan bau tai embe doang kuari tambah jeung tai bebek coba jalan keluarna kumaha meuli kotok cek jana bangsa 50 mah teudeun geus di dinya hijikeun dibelikeun kotok diteundeun dinya embe 15 atuh bebek 50 kotok 50 tinggal nyana bae aing cicing di mana ieu cek akhirna budak sapoe dua poe kan tambah ku teh kotok bebe jadi kaki Abu Nawas Kiai Masya Allah jaknya iya imah-imah lain jembar ja orenganan Kiai mah Kiai bae aya pituduhna salah mah jakos kieu jaknya ulah ka nyebutkeun salah Kiai mah mondok jaknya teh urus kitab laon ge diaji malah makamali ilu pilpres aduh ini Kiai blow on ya saya aduh biasa ngaji sapinah endahan hidup-hidupan goblok Ki Supendi blow on sia kuluhum sia atuh kunaon lain ngaji endahan jadi jurkam gitulah di akhir zaman mah Kiai bebe jadi nyana Kiai Abu Nawas kumaha coba jalan keluarna mulai ti kuari picenan kaluarkeun ta embe coba ge jual deui jual embe beres dijual laporan deui kumaha alhamdulillah rada lega cek deuna kamari mu loba embe cek da ieu mah lega nah kuari jual deui ta bebek jual deui bebek bersihan dibersihan kumaha tah cek Abu Nawas atuh kuari mah alhamdulillah cek cenah jembar kotok aya keneh bawa ka dieu pujitan Kiai tololnya ayeuna be kotoknya dikaluar-luarkeun bersihan cek cenah pel kumaha tah kuari beung alhamdulillah ceknya lega ayeuna mah di imah nikmat di imah bebek eueuh kotok eueuh embe eueuh lega ayeuna mah tuh nu mantap ge kudurun ka Kiai nyana kieu be kieu keneh jajak ja aslina ge ieu bebe jadi ka Kiai Abu Nawas ieu mah balik deui cek jana ka aslina ai maneh dasar bodoh eta teh lain sakadar sakitu tafsiranana hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang dek ngamundurkeun dagangna urang urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang endek ngabok-brokkeun pamarentah ge urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang dek ngajembarkeun hate ge urang horeng hirup teh kumaha urang jadi lamun urang kurang bisa nah ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang-kahayang nafsu
maka tugasna urang mimiti ngaji geus ngaji make tapi di jero make nu kudu dibersihan teh ieu kolbu urang sebab kadeuleu nama salat make sorban make jubah horenganan hayang ka alem ulah sok lo ngomong sia ieu make jas ge lain sajas-jasna hayang laku hayang laku tah kadeleuna masih gazikiran horenganan aya maksud-maksud nu lain katingali nama maca Quran horenganan aya muatan-muatan anu lain katingali nama nyeun pondok pasantren horeng di jero nama hendek neangan proposal iyalah nu kudu dibersihan kumaha urang ilmu diasupkeun ku urang dibersihan ge ku urang kitu ku bage sanajan imah gedong agrong tapi ku urang dieusian ku berbagai masalah-masalah anu rupek di jero imah sakumaha di penjara urang boga mobil mewah AC na ge anggeus geus tatiis tapi ternyata ditumpahkan ku Haji Pendi mahareudang hiji hutang ambalaya bebeja kaku lagi nikmat cenah kiai hirup kunaon emang hutang nu laletik mah geus dibayar tinggal nu gede atuh ngaranna teh geus tah nomor kedua pamajikan geus eueuh nikah hayang ka sababaraha awewe can ditarima keneh bae dagang ambruk bae ieu mobil sakitu mewahna asena tiis ge hareudang coba urang Jambe anu hirupna susah tetapi teu boga masalah naik angkot haju di jero angkot ge loba ambrang-ambrang tapi teu boga masalah hutang teu boga pemajikan di imah bahenol baik jakena ya Masya Allah ya angkot tiis amat padahal mah hareuda AC eueuh teu tiis jakena ya angkot nah iyalah jadi permasalahan tiis jeung hareudang tergantung kalbu urang waliullah mah waliullah di tengah-tengah terik matahari sanggup make jas 2 lapis ku sebab naon tiis hatena ya ieu mah lain sajas-jas ieu mah tiis hatena tiis kana awakna tapi urang mah urang ieu kulantaran loba masalah maka boro-boro make baju kandel baju ipis ge masih keneh karasa hareudang keneh iyalah hiji nasihat ti Abu Nawas nyontokeun kana imah ternyata horenganan imah malah sakadar saung hungkul nu jelas mangeusian imah rek bagus rek goreng imah tergantung diri urangna komo imahna bagus cara ieu aju urangna sehat aju pikiran urang sehat kolbu urang bersih atuh ieu mah sorga ngaranna ieu mah sorga nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah loba nu ka imah boga pabrik orang Korea boga pabrik pepegatan jeung pamajikanana kurang kumaha mewahna pabrik atuh dunia teh kurang kumaha tapi pepegatan jeung pamajikanana aya pejabat geus kudu dicaritakeun luar biasa bae lah. Nah, ka imah pepegatan jeung pamajikanana kurang naon gagah aya di nyana sugih aya di nyana jabatan aya di nyana tapi pepegatan ka imah ngan sakadar ngeluh jeung ngeluh bae tapi barang Haji Supari mah datang seseurian bae nya mah boh atuh asal boga jamaah 50 bae terbang nya mah senang bae nu aya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalbu urang nu penting kudu dibersihan
henteu saha ngabersihan hate mah. Apakah orang petani, apakah orang pejabat, apakah orang karyawan, apakah orang kiai, lamun geus kolbuna bersih, dunia terasa nyaman, kapanggih jeung saha bae ge indah. Kadeleuna pamajikannya padahal mah hideung putih kadeleuna. Sebab masalah. Tapi lamun urang boga masalah pamajikan bahenol putih kadeleuna hideung. Jadi eta orang memandang pemajikan dia tergantung diri orang. Lamun diri orang nah hatena sehat, pemajikan masya Allah gelis amat, sekuran dia masya Allah, padahal mah menyon. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, jadi ieu geus si imah teh, imah mah hanya sebuah bangunan. Nu penting aya rohan, rohna imah adalah nu ngeusi imah adalah sebagai roh imah. Lamun kolbuna bersih bakal jembar, bakal lapang, bakal tenang. Mantap urang doakeun nu bakal ngeusi imah ieu putrana ngaranna Sofy Hazami, mudah-mudahan dibere tentrem, dibere adem, dibere bersih hatena. Kan aya geus bersih hatena mah nyana bisa ngadidi kurang dieu, nyantuni yatim piatu jeung sajabana. Jelema loba nu sugih tapi mumusuhan jeung yatim piatu. Musuh naleu yatim teh peureum nya nama. Pan aya Haji Supari mah asal naleu yatim we. Nah, iya geus umur sabaraha ieu Neng? Masyaallah. Umurna ieu sabaraha? Yatim nya nama asal aya yatim parawan ditanya ku nya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah eta adalah sosok Abu Nawas anu selalu isyarah jeung isyarah. Satu ketika nyana ngomong di unggal daerah, cek nyana, kaula adalah seorang manusia anu membenci hak, anu mencintai fitnah, jeung kaula leuwih sugih tibatan pangeran. Ambo tasi ngomong teu kira-kira ditonton ku jelema, coba kiai coba ngomong deh. Ya kaula adalah manusia anu dikiaikeun ku batur, benci terhadap hak, mencintai fitnah, jeung kaula adalah leuwih sugih tibatan pangeran. Waktu genjleung di lembur genjleung, asal ceramah kos kitu, asal ceramah kos kitu. Akhirnya dilaporkan ke raja aya kiai teu beres ya kiai. Kunaon gitu? Atuh ngomongna membenci hak, mencintai fitnah, jeung nyana nyaritakeun leuwih sugih tibatan pangeran. Ieu mah kudu ditangkap kiai. Tangkap. Akhirnya kiai Raja Harun Ar-Rasyid ngutus utusanana supaya dibawa ke istana. Dibawa ditangkap jangan teu lumpat. Kiai Abu Nawas begitu ditangkap teh lumpat malah ngangsongkeun leungeun. Borgol saya. Ulah kita mah wata nu tadi ngomong teh MCI ge tangkepeun sebenarnya. MCI 2 tangkepeun itu hiji-hiji. Laporkeun ku ka Kapolres lah. Tah. Akhirnya ditangkap, dibawa. Wah, masyarakat Surak dantaran aman lamun geus eueuh Kiai Abu Nawas aman. Sebab bahasana teu ngeunaheun. Mengundang fitnah ieu bahasa, bahkan ngamurtadkeun. Cilaka ieu mah kiai model kos kieu. Akhirna nyana diinterogasi, ditongton ku masyarakat. Saudara yang bernama Kiai Abu Nawas, betul, saya Abu Pendi saya. Lahir di mana? Saya Solear lahir. Oh, dengan monyet itu adik kakak saya. Cuman saya tidak berbuntut. Sial tah Haji Pendi. Saya Abu Nawas. Betul kamu nama Abu Nawas, betul. Betul kamu berbicara bahwa masyarakat laporan bahwa Anda berbicara
apa membenci hak betul kunaon maneh ngabenci hak lain kula bae ca nu ngabenci hak termasuk tuan raja ya sia ka aing goblok lain kula bae bahkan tuan raja sangat membenci hak ulah macam-macam sia cek raja ini borgol sia borgol kula di borgol raja ge kudu di borgol kan sia ngalawan ka aing nu bener sia ieu nu bener coba bener sia membenci hak bener naon hartina hak eta adalah paeh jeung kuburan jeung siksa kubur eta hak ngaranna al haqqu mir rabbik bener adalah ti Gusti Allah hak eta adalah yakin hak eta adalah nyata ternyata paeh eta adalah nyata kuburan eta nyata siksa kubur adalah nyata kula membenci eta tuan raja kan leuwih tibatan kula oge sia cek tuan raja nah makanya jadi kula membenci hak eta eusina hak adalah paeh kula encan hayang paeh atuh komo kula mah ngora keneh kula deuk nanya Haji Pendi be umur sabaraha Mang Haji 80 siap paeh encan tapi sedang kan lamun paeh didoakeun ku urang ge lain deuk dikawinkeun wah beres urang dieu tah nah iya jadi hak eta adalah paeh urang geus nyaho nu sugih paeh anu susah mah koit bupati ge maot RT mah modar kabeh pararae atuh ai di Bandung mah lain di Bandung mah bahasa teh lamun ka kiai mah pupus ngeunaheun kan ai ka Haji Pondi mah koit lamun ka pamarentah modar beda-beda tah bahasa teh nah ieu mah geus pararaeh kurang geus disaksikeun urang geus jaksian anu mararaot nu sugih maot nu susah maot pamarentah paeh rakyat paeh sarua bae kiai ge maot sarua bae nu kolot paeh budak paeh kadang di jero keneh berarti hak tapi tetep bae urang seakan-akan henteu percaya bahwa urang bakal paeh kok bisa kos kitu nyatana kolot ge boga HP-na 2 biasa sempet WA-an segala misqala dzarratin syarra yara misqalan ieu kan tanda bahwa nyana teh teu percaya bahwa dirina bakal paeh ya anu percaya jeung yakin dirina bakal paeh mah dia moal wani kolotna kudu WA-an jeung jahe naonan nah ieu tanda jelema blon teu percaya kana bakal paeh iya boro-boro naon diri urang di masjid mah di masjid salat hampir teu betah wiridan teu betah salat sunah teu betah komo zikiran maca sholawat mah teu betah tapi di hareupeun televisi mah berjam-jam betah jasa nah iyalah tertanda urang teh hampir teu percaya membenci hak kitu keneh urang geus maot urang seri nganterkeun mayit ka kuburan ya Allah ya Rabb imah nu sakieu agrengna imah nu sakieu gedena isuk pageto bakal ditinggalkeun kan ku urang kurang hanya semeter leuwih saeutik kumaha jangkung pendekna bae Haji Pendi ge geus ngajengkalan sorangan ngono mah sabaraha mah Haji jengkalan nah iya eta imah urang nu aslina mah kan eta tetapi hampir orang siga nu henteu percaya bahwa orang teh bakal kitu di antara kadeuleu teu percayana di lembur kos kieu ge di lembur kos kieu ye lembur ieu mah leuweung nu mabok ambalaya baheula mah urang mun nyarita nu mabok teh di Grogol baheula teh urang mun nyaritakeun anu mabok nu zinah teh di Cililitan mun di Bandung mah tuh di kebon kelapa Cicaheum kuari mah di Jambe di handapeun tanggal Jambe malah eta nu mabok nu zinah nu judi di mana bae Masya Allah karim ingat kula maka Gus Dur bae ketika era globalisasi HP rasanya belum siap Indonesia untuk diglobalisasikan sebab naon
sebabkan siga anu keluar ti gedogan Jepang mah siap, Cina mah siap sebab geus terdidik. Begitu di Indonesia asup ape era globalisasi bener bae nu tadina budak laletik ba'da magrib ngaraji kuari geus kararieu bae kararieu baheula mah lamun boga anak di jero kamar bae indah urang anak aing ti lokal mana hebat masyaallah ina kuari boga anak di jero kamar bae sing hadade sia kararieu bae digerokeun geus heeh di kolot teh guys sia di kamar bae horeng kolot teh sarua kieu bae deui tolol mah anak jeung kolot teh agar oblong kabeh teu kuat coba ye neangan coba urang kiai nu teu boga HP hese neangan ku baca tokoh masyarakat nu teu boga HP hese aya di jambe teu boga HP encan kabeuli doang tah mah lain waro. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah isuk pageto bakal aya azabil qabri na'udzubillah min dari eta hak urang percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya ke Kangjeng Nabi percaya kana ma akhbar bi naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi di antarana nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi pertanyaan malaikat munkar nakir aya azabil qabri aya naimul qabri urang percaya geus atuh rada perandapan geura diri urang awak sia lamun isuk pae coba awak geus boga amal naon ketika malaikat munkar nakir nanya bisa moal sia ngajawab terus lamun teh mah disiksa di jero kubur kuat tah henteu sia awak sedengkeun sahabat nanya ka Kangjeng aya teh siksa kubur kos kumaha cak Kangjeng Nabi nyaritakeun siksa kubur mah ulah hese-hese ieu bae pamonggolna teh pamonggol teu kudu dibonggolkeun diteundeun bae di Gunung Uhud diteundeun Gunung Uhud ajur nu endek diponggolna nu endek dibonggolna sagede kieu atuh lain ajur teh mebes tah mah atuh mebes bae geus tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah cak Abu Nawas jadi kula membenci hak Tuan Raja leuwih oh ai kitu mah heuh kula ge ngaku makan nomor kedua maneh cenah ngomong bahwa maneh teh adalah mencintai fitnah bener tante bener kunaon fitnah maka dicintai fitnah mah kudu ge jauhan sina fitnah adalah al mal wal banun zinatul hayatid dunya harta jeung keluarga sebagai zinatul hayatid dunya eta teh ngaranna fitnah teh harta fitnah teh keluarga kula mencintai harta mencintai keluarga Tuan Raja leuwih tibatan kula mencintaiنا lumantak kuali presiden toh-tohan ge mun dicaritakeun ku kula geus jauh moal waka memeh pilpres geus caritakeun insyaallah ke bakal dicaritakeun deui perjalanan seputar pilpres kitu-kitu bae pemenangna geus dibejakeun teh kula pilpres telah selesai padahal mah milih ge encan seperti eta lah kuari teu kudu dibejakeun fitnah tah baheula mah kiai teh ya kiai ngadoana ieu tah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitatan faqbidni ilaika ghairu maftunin eta doa para kiai salafus sholihin Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti fi'lal khairat pagawean nu baragus wa tarkal munkarat ninggalkeun bangsa kamunkaran wa hubbal masakin jeung cinta ka para miskin-miskin wa idza aradta di mana Gusti mengharapkeun di ibadika ka hamba-hamba Gusti fitnatan fitnah faqbidni Gusti abdi mah cabut bae lah ulah kena fitnah tuh ulama-ulama baheula mah menta pae ketika aya fitnah kuari di aradu santri jeung santri kiai jeung kiai ustad jeung ustad eta teh sumber fitnah lamun kiaina bae geus ngadu tu kumaha masyarakat geus puguh tokoh-tokoh nu dilaluhur mah emangnya nama parantina jaya kitaban polisi jeung TNI jeung TNI nya mah biasa caleg jeung caleg ribut atuh biasa tah mah kuari makan kiai jeung kiai nah ieu adalah zaman fitnah
nu bagus nama menta pae fakfidni ilaika ghairu maftunin ya Allah abdi mah cabut bae ulah bikin kadi fitnah kiai nage kiai ku hari henteu lo gadoa eta musim fitnah teh malah manehanana malah naon sih geus tah boleh caritakeun sebagus aya di hara TNT kabehan Pak nah lamun kiai baheula diundang ku pamarentah teh gering baheula mah masyaallah guru-guru urang lamun diundang ku pamarentah gering kuari mah keur gering diundang ku bupati cager tah ieu kepalana ieu blon ieu cager nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bersihan geura kalbu urang mah di politik teh teu boga kitab aya bukuan aya kitaban batu mah sakolana ge Pak Ismet bae di Belanda baheula Zaki kuari sakolana di Australia baheula teh atuh gubernur urang sakolana ge di luar negeri ari urang sakola SD ge henteu haju cacampuran dina urusan nagara masyaallah karim ngan sakadar jadi kokoset doang kokoset mah koset nyana geus bersih mah ditinggalkeun tah jadi nyarana kiai anu milu di kos kitu teh kiai kokoset ieu mah di ditu lain di dieu lain di ditu teh mah di Lampung aya kesempatan keneh kamari urang terlena kabawa ku nafsu lain berarti urang salah tetapi urang keur kajurung ku nafsu tobatan bersihan Gusti mohon ka Gusti ya Allah ya Rabb abdi teh ngarasa salah orang lain dunia abdi Gusti hampura Gusti sebab naon di Garut di Bandung geus loba ieu nu laporan ka kula ditinggalkeun ku santri na akibat ilu kamari ku kula mun dicaritakeun kiai da saha kiai da saha atuh teh nyaho jasa bebeja duh katanya boga santri 70 kuari tinggal 7 berarti berapa persen tuh tanya menanaon nih budak ditanya persentase ge heran odop jasa barengnya ya Allah ya karim jauh presentasenya nah aya di daerah urang ya daerah urang mau dibejakeun maksudnya daerah Serang boga jamiahanna 300 rada robah seetik barang tilu kampanye seetik oper ku hari jamiahanna tinggal 30 merosot aya anu pasantrenna rek dijual atuh di Jambe mah geus ieu mah di daerah Batur karak endeuh ieu mah geus ieu fitnah teu karasakan ku urang masyaallah karim aya loba doge ka kula ieu kaduhung cenah kiai kaduhung di Karawang pan sok aja ka Cilongok mimiti nyeun pondok bebeja kukula dibere cai abeh tiis maksudna nyeun majelis alhamdulillah masyaallah teu sangka teh budak santrina aya terus majelis atuh di Esian aya jamnyahana ditanya ieu minggu sabaran besok milu ngaji alhamdulillah cenah kiai bari geus 300 400 bih atuh gua bata mah muhun cenah alhamdulillah nah kamari datang caleg merek kipas ieu alal hakimnya kipas cek jana teh lah sepira kipas beureudanan jam moal aya pangaruhna naon tempelkeun tadi majelis taklim geus ka belah dieuna melek karpet terus ka belah dieuna aya pondok encan aya jandelaan eta dibereskeun ta ku caleg jandelana teh bebeja ka kula ulah sia masyaallah kajeun teuing ulah aya di ulah jandela kajeun teuing teu make jandela heulanan ih cenah geus kieu atos tungguan sia tungguan bener bae kamari dongeng di jalan-jalan acan bari manteu salat nyono nyiuman kudu nanaonan sia nanaonan aduh cenah kieu santri barali kabeh haju jamiahan teu daek kulik wae kula mah inget ka abah bae beuleum ka jandelana beuleum jandelana karpetna beuleum oh ih sia mah tolol
Ini Karawang mal bejakeun Karawang mana? Masya Allah mangkaning pernah dicariin segala. Nah iyalah fitnah teu karasa sok geura ge. Sok geura seputar Cisoka aya nu bisa ngaji di Cisoka teh. Tapi set kena fitnah. Mal bejakeun kieu teh geuluh nyaho. Oh, Serang kamari datang ka ditu ka imah. Ya Allah ya Rabb. Kiai cenah kumaha? Ieu seputar fitnah ieu bae ge geus kos kitu. Henteu berarti gagal. Tobatan ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb. Abdi teh kabawa sakaba-kaba. Ampura Gusti. Aya duit-duit pilpres kamari asup ka dieu ka beuteu. Menang sabaraha ngaji? Kamari 2 juta. Ya, saeutik amat. Emang milih nomor hiji? Bloon sia. Teu beres itu dibawa ongkoh ku aing sia. Geus milih nomor hiji nomor 2 sabodo teh mah geus. Nah ieu mah geus carita fitnah sing hade. Mantak istiqomah teh hese. Moal dicaritakeun ku Ibnu Athaillah al-istiqomah khairun min alfi karamah. Ku hese-hesena istiqomah teh. Ulah gideug ulah naon gitu ngara goyang-goyang. Nah, ieu mah balikan deui panjang teh mah dongengna. Na ieu fitnah teh horenganan harta, fitnah eta adalah keluarga. Ketika urang mencintai harta jeung keluarga, selesai hirup mah. Seorang ulama di mana geus mencintai harta, mencintai keluarga, moal kaburu zikiran ka Gusti Allah. Nu dihitungna ieu beda. Teh zikiran nu dihitungna eta bae. Ngaji nu dihitungna eta bae. Segala rupa eta bae moal kaburu ningkatkeun derajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padahal geus diaraji pan ku urang kabehan. Kos kitu geus diatur ku Gusti Allah, hayang teu hayang geus aya tulisanana. Tinggal urang na bae ngabersihan hatena. Sakadar urang babarengan we yuk kula teu bisa tapi urang babarengan abeh naon ieu? Ieu kahareupna ngeri kula mah ngeri nama zaman Golkar bae sakitu rusakna komo zaman PDI. Golkar masih keneh aya berbau agama. PDI mah wallahu a'lam. Jakel kula leutik batilok aya kiai ki haji kabeh milih PDI moal aya. Moal tanyakeun tah Pak Haji nu geus karolot anti baheula mah ka PDI teh. Ieu mah keur carita ieu mah jang geusan pilpresna ge. Nah ku hari kiai ngadukung PDI ya deleukeun. Ieu mah kumaha kitu. Kula mah mohon tak ngomong gitu ge lainna naon kahareup urang masih panjang urang masih ngaro sing hade. Sing hade nama ieu nu nyekel agama teh masyaallah iwal ti santri-santri salafi. Ya santri-santri modern masih gana hungkul nyekelan agama teh. Eta mangan sakadar nurun-nurunkeun proposal hungkul. Dana sosial sabaraha dijojos dana sosial sabaraha eta urusan. Ai salafi mah hayang kan teu nyaho jurusan. Ngan loba keneh nu ararapik loba keneh tapi lamun geus salah milih cilaka komo kahareupna masyaallah lamun urang macaan tentang politik ngeri nu sabenerna mah da ieu makeun bae du geus urang tobatan nu encan urang mulai deui mulai nu bener tapi da nomor kahiji mencintai membenci hak, nomor kedua mencintai fitnah, korenganan bener kabehan ge kos kitu lamun disurahkeun mah. Nomor katiluna kula leuwih sugih tibatan Allah. Naon sia teh maksudna? Allahumma pan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tunggal hiji teu boga anak, nya nama teu boga minantu. Teu boga besa aja anak teu boga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hiji be hiji zatna, hiji sifatna, hiji itu naon ngaranna sifatna asma-asmana jeung sajabana. Nah, tunggal we hiji. Kula mah boga anak ya kan mantak sugihan kula. Kula boga anak, boga incu komo si ieu mah. Anak nu kanyahoan jeung nu teu kanyahoan loba nu teu kanyahoan. Ambalaya. Atuh ditanya ku kula jalan ka dieu nyaho kabeh.
maju pede disuka nyaho jalan wah tuh nyaho ke jambe ya kecil pan nyaho kabeh orang potongan anak ambalayah di dia ih nyolong badai aja lu mah ya dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah begitu ditanya ku Raja Harun maksudna coba kumaha maksudna hiji kula ngahudangkeun umat supaya inget kana maut, inget kana kubur, inget kana siksa kubur, dengan inget kadinya urang bakal moal terlena hirup di alam dunia. Nomor kedua supaya ulah terlalu mencintai dunia jeung keluarga, sebab mencintai dunia jeung keluarga ieu bakal jadi hijab kasalamatan ka Gusti Allah. Akibat mencintai dunia urang ulah nanaon hayang jadi lurah baik dibelian hulu jelema eta kakara kaya jadi lurah aku mau jadi presiden urang lamun dikalkulasikeun eta Jokowi beakna sabaraha teh eta mah urang nyaho ngaran teh nyaho rupa tate teh teh nyaho urang mah miliar teh ieu 100 juta ge can pernah boga dan pernahnya ngegeter pun boga 100 juta hati dan santri mah iraha tuh boga 10 juta saya bodai jasa perasaan nah batur mah geus tetean nah eta kan nafsu jeung nafsu lamun geus berangkat tina meuli lurah bae ge meuli jelema berarti mal beres ka dituna bupati beulian jelema mal beres ngalaksanakeun presiden mealian mal beres ka jeung kumaha ge sabodo teh urusannya ngan berarti urang hirup di zaman fitnah sakitu udah dimaksud ku Abu Nawas teh terlalu mencintai dunia jeung keluarga bakal kahijab ka Gusti Allah. Terakhir cek Abu Nawas maksud kula supaya jelema nyaho ka pangeran teh anu maha tunggal dina zatna tunggal dina sifatna tunggal dina afalna tah lamun kukula tadi kitukan masyarakat bakal moal hudang komo ku ari di negeri Indonesia Masya Allah karim Kristen geus ambalaya, Protestan ambalaya, Katolik ambalaya. Geus nyulusup ku ari ka perumahan-perumahan, di perumahan ngayakeun kegiatan-kegiatan. Anu ngaran Buddha mah, anu ngaran Hindu mah, kabelah dia geus ambalaya. Ku ari mah urang masih keneh loba kiai-kiai isuk pageto. Ku Allah kiai nu ikhlas dicarabutan, tinggal aya kiai-kiai anu kos kararitu. Nasib anak urang jeung incu urang geus anu ngadidik jan nyaho ka Allah teh dididik ku kiai ikhlas nu dididik ka Allah nu henteu ku kiai ikhlas mah kitu bae kajeun ku kumaha ge moal bisaeun Mekah hancur so teh mun Mekah hancur teh kuari hancur-hancuran eueuh nu ikhlas di Suriah hancur-hancuran eueuh nu ikhlas ketika aya nu ikhlas masih kena adem jelema lamun aya nu ikhlas tiis urang deket aja pendek tiis dah mah duit teu boga masalah hambalaya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran jang hirup urang melalui isyarah-isyarah Abu Nawas kula pernah ke Baghdad kebeneran tas perang nanyakeun makom Abu Nawas horenganan ditukangen hotel cak urang dinya eta mun kur acak-acakan keneh itu non berserakan teu bisa kuari mah geus dibangun deui kamari mah keur kurap ka Baghdad teu bisa dilalui lantaran acak-acakan dituduhkeun tukangen hotel kula belah itu sekitar 200 meter akhirnya yaitu hadiah di dia di hotel. Nah ilah Abu Nawas teh lain sembarangan jelema waliun min auliyaillah hirup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid tertera dina syiiran Ukudul Juman urang lamun ngaji Ukudul Juman di tukang naloba syiiran Abu Nawas malulu hese dibaca ada hese dihartikeunana atuh hese bae aja urang teu ngaji diaji ban teh oh iya Masya Allah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kesimpulanana
coba petakeun diri urang supaya nyaho ka Allah, bejakeun pangeran teh hiji Allah ngaranna allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Nah ieu imah teh imah ieu ngan sakadar jang niuhan salila urang hirup di dunia, tetapi pangjore-jorena jelema teu boga imah. Naon sebabna? Manuk manyar dia boga imah. Manuk manyar boga imah, apanya jelema teu boga imah. Kadu batak ieu imah luar biasa deuk nu kumaha bae masalah. Bahkan nyaritakeun imah Kangjeng Nabi mah sederhana. Mun asup ka imah mendek berarti kan handap. Di jerona Kangjeng Nabi mah lain memewahan masalah. Tapi ketika urang nyaritakeun para tabiin aya nu agreng imahna. Sebab naon? Imah teh henteu diaku nu manehanana jang ngaji jeung jang ngendong saha bae nu neuk ngendong. Masalah orang nyieun imah gede tapi jang ngaji, nampung jang nu ngaji jeung nampung dulur-dulur anu neuk ngarendong oge nu musafir besi nu neuk ngendong nu mantak kula pesen ka Hazami di dieu nya besi aya rangda deuk ngendong asupkeun ka dieu. Atuh jadi fitnah deui bae tah kitu Haji Supari tah mah. Deui urang ndek gesikeun jelema ge deuleu heula lantaran ku ari mah zamanna zaman fitnah deui bae. Kadang-kadang ku urang disangka bagus si jelema teh api-api mau buntelan segala rupa aju milu ngendong horenganan Masya Allah naon nu aya dirangkad kabeh. Ka imah kula ge sering tamu-tamu anu neuk ngendong mangga pernah satu kali terjadi awewe malah mamawa anak mau buntelan. Atuh kula mah husnuzon bae kabelah dieuna loba nu leungit. Geus kan kula mah teu beja-beja bae kajeun ai hayangeun mah los. Ai hayangeun mah menang 20 poe datang deui. Datang deui nu leungit emas harita teh. Aduh cenah kiai ieu kula maling emas pamajikan kiai. Laju. Cek cenah kula jadi teu nyaho jalan. Teu nyaho jalan. Masya Allah, Masya Allah. Eta mah kula bebeja ka Haji Pendi cuma mah Haji pangwiridkeun teh Pak. Wah tuh kunyana mun setengah dukun panjana mah. Eta bagus padol Allah bae. Nah, ieu loba kejadian-kejadian model kos kitu, urang kadang-kadang husnuzon. Hayang urang teh mun aya anu kasasar, nu neuk ngendong atuh mangga bae. Tapi kadang-kadang di akhir zaman kieu mah urang jadina eta curiga jeung curiga bae. Sebab naon? Negara urang negara beriman tapi teu aman. Tapi di Jerman mah negara teu beriman tapi aman. Eta hebatna di Jerman. Di Jerman mah negarana negara teu beriman, pangeran lagi geus lain pangeran, Allah lain, tapi aman di Jerman mah. Lamun ka hiji tempat, lamun ka hiji aula, sapatu jeung sendal diteundeun di luar aman. Eta di Jerman. Di Jerman mah kos kitu negara teu iman tapi aman. Nu mentak nya nama lamun dahar ge lamun leuwih teuing ditangkep urang di Jerman. Lain lalagaan ditangkep. Urang mesen loba, kemudian teu seep. Sageus teu seep diantep, langsung telepon bae masyarakat atau nu boga restoran. Sebab cek nyana maneh ieu leuwih teuing ge tapi orang miskin sekitar nama membutuhkan. Mentak ieu teh terlalu kos kieu teh ditangkep. Eta di Jerman. Nah, ya Allah ya Rabb. Di urang mah negara beriman tapi dekat masjid keluar bae di masjid sendal eueuh. Masya Allah, eta mah lain di dieu lain, di ditu tuh di Belaraja, barang KTP-na urang Jambe. Beres sih orang Jambe ya. Nah iyalah kos kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang mun nyaritakeun seputar ideologi-ideologi jeung adat-adat di luar negeri berbeda jeung di urang. Carita urang di Jerman, carita urang di Yaman, carita urang di berbagai negara jeung di Indonesia. Di Indonesia jelema sopan santun luar biasa, tetapi cuma comotna beuki. Alhamdulillah. Da iyalah urang gadul asup ka masjid ka dieu tah Al Azam, asup ka Al Azam atawa di dieu mah di mana ngaranna? Al Amjad. Urang asup ka Al Amjad teu khusus salat. Mikiran sendal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
nah iyalah balikan deui imah pek dek nu kumaha ge masalah asal niat hiji niat dajang ibadah mun aya nu ngendong dulur-dulur manggakeun musafir kitu keneh kitu cek pikir eta teh kemudian urang dipake ngaji geus urang henteu kapanasan urang henteu kahujanan deuk salat nikmat deuk maca Quran ngeunaheun deuk zikiran maca tasbih tentrem nah iyalah sebuah rumah baiti jannati rumahku adalah surgaku eta teh maksudna nu ngeusina ulah boga problem nu ngeusina cara Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina urayan ti awal tentang sebuah rumah tentang kitu urusan-urusan nu dicaritakeun ku Abu Nawas tadi eta adalah sebagai mauizah jang diri urang coba ku urang diteliti jang supaya hati urang bersih nu ngabersihan hati urang lain guru mangan sakadar mere jalan-jalan hungkul urang ulah ria ulah ujub ulah takabur cak guru di berbagai kitab tapi anu ngalaksanakeunana tetep urang lalaunan menta gerak ka Gusti Allah ja urangna ciptaan Allah nu nyieun nafsuna ge Gusti Allah enta ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb lapangkeun dada abdi bersihkeun coba hati abdi teh hayang ulah aya hahalang antara abdi jeung Gusti engkena bakalna hudang ti peutingna ye hudangna ngeunaheun asal geus panyakit be urang hudang jam 1 hudang jam 2 moal puyeng nah ieu urang kan ku harita deuk puasa ya deuk puasa nah ieu puasa teh kan tapa aslina puasa mah kan tapa teu dahar teu nginum teu jima ti beurang ai Ibnu Arabi mah kabeh diajak puasa mata diajak puasa ceuli diajak puasa irung diajak puasa sungut diajak puasa leungeun diajak puasa suku diajak puasa lamun teu dahar teu nginum teu jima mata ge dipuasakeun ulah deula-deuleuh kanu diharamkeun ceuli puasakeun ulah didengekeun kanu diharamkeun irung puasakeun ulah cuam cium samarangan ieu mah pan bau sial udah boga pemajikan mah garoblong geus kitu mah nah eta si eta nah ieu puasakeun gerajeunnya badak cek Gusti Allah yang mah bahasa Gusti Allah ka hambana ya hamba kaula awas ieu bulan Ramadan adalah bulan suci artina bulan suci teh sucikeun diri maneh geus coba di samping puasa ti beurang pentingna wayahna selain daripada taraweh cak Gusti Allah wayahna coba salat udang ti penting 13 rakaat witir maksudna hamba ngomong Gusti teu kaburu salat 13 rakaat mencape tadi keur beurang loba kegiatan atuh ulah 13 cek Allah teh 9 we atuh 9 ge Gusti teu kuat puyeng 5 atuh 5 bebe jadi 5 ge teu kuat Gusti teu 3 rakaat 3 ge teu kuat hiji sarakaat sarakaat ge teu kuat Gusti geus atuh aya teu kuat bener heesna bae ngala wudu haju maca bismillah 20 hiji jeung biasa teh kulhu kalau di beberapa perioditas aduh Gusti teu kuat tunduh wudu geus teu kuat mah kajin maca bismillah bae 20 hiji duh asana teu kuat 20 hiji ge atuh teu kuat 20 hiji mah 3 bae atuh bismillah 3 ge teu kuat mah hiji bae atuh bismillah hiji guys asal neuk sare bismillah hiji bismillahirrahmanirrahim hiji ge teu kuat masyaallah urang jambe mah hiji ge teu kuat Gusti geus atuh cak Gusti Allah sia hamba aya teu kuat hiji acemna geus bae asal deuk hees kadadan ku wudu maca bismillah hiji bae Allah geus sakitu bae guys aya sakitu mah rada deres bae Gusti jadi eta nu kuat teh sakitu doang bah wudu geus teu kuat babajog ge geus henteu geus
Nah langsung beres sarena blek Allah beres tah cak Gusti Allah wahai malaikat deuleu hamba aing tuh hebat jasa kan mana nu hebat eta hamba aing DGS-na masih ngaku keneh ka aing nyebut Allah pan aya di jambe mah geus teu kuateun Allah Allah acan pan bari kieu bae pan DGS teh make HP plek bae tuh kan aya teh di jambe bola geus bukan ayah belanya kabehan Allah beres guys nah cak Gusti Allah mun hayang nyaho eta hamba aing ngaku ka aing sebagai pangeran ku aing dihampura kabeh Gusti cak malaikat atuh maca Allah doang make hebat-hebatan aing dek nembongkeun diri aing teh dibaca dina Al-Qur'anul Karim ayatna innahu halimun ghafur sanyana Allah teh maha aris tur maha ngahampura maha halim jeung maha ghafur anu loba ibadahna mah anu bagus ibadahna mah atuh geus teu kudu hese beleke jelema anu istimewa mah ibadahna atuh teh geus teu kudu kumaha ieu mah teh jelema anu dititah salat teu kuat kita baca bismillah tekuat asal maca Allah bae hiji aing dek nembongkeun halim aing jeung ghafur aing gas hampurakeun kunaon eta ku luhur-luhurna jeung ku agungna bulan suci Ramadan geus jeung urang jambe mah geus maca Allah bae hiji geus teu kudu maca naon asal kita salat witir moal aing mah cak kiai ge teu kudu lain teu kudu agungna bulan Ramadan eta keistimewaan kesucian bulan Ramadan sehingga asal ngaku baik ka pangeran kadana atur urang cara para wali Allah mah deuk sarete mandi wudu sila tafakur heula Gusti loba jelema anu sarete hudang sare haju lain hudang gitu lain hudang terus mau loba Gusti anu terus mau terus sarete mun abdi haju ayeuna sare terus maot ya Allah nyangakeun sadaya-daya mangga teh mah urusan Gusti daya Gusti mayuhi wa yumit ngan hampura sakabeh dosa abdi mata abdi salillahi rub tadi benta abdi ceuli abdi irungan hampura Gusti karak maca bismillah beres kulhu balak binas pusatkeun ka awak haju ngigir kos urang di jero kuburan maca sholawat datang karep sare kos gitu terus saya baca salat urang-urang resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau orang Ibrahimiyah atau munjiat atau nariyah nah terus we datang karep sare ke gundamna cara guru urang di Banjar Kiai Haji Mumu Musa guru kula guru urang kabehan di Banjar nya nama lamun gundam teh mun Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim kana nabil Qur'an eta gundam ke Malik teh Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim berarti kan ngabiasakeun coba sih ya atuh nya nama ge tiung koneng Malik teh kali mumun gundam kos gitu. Ayolah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun abuya cidahu mah gundam teh ayat Quran ngana mah dibaca teh gundamna teh syarat teh ke wa baliyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan batur mah gundam teh kos gitu kula boga babaturan di Bandung talar ukudul juman tabrakan tabrak plek akhirna naon pingsan bawalah ke rumah sakit kula nempok ka ditu ka rumah sakit jaba baturan teu meunang saurang di ICU kula kadinya terus kadinya kitu ke cekel tanya gundamna baca bet kudu mah dibaca bae terus saya mamanya qadim muqarrar dzakiratul muqarrar jadi mau kudu jumat sekolah teh masyaallah kan tah urang gambaran maot eta
sarua ketika urang sakaratul maut nu kabayang teh naon nu diajar hate bayangkeun coba teh pinsan teh kos kitu tah gundam teh kos kitu guru urang di Banjar mah sholawat teh abuya mah Quran deui batur kula mah ujuman tah keur cerita nah ieu urang kuari lamun dicabut nyawa naon nu bakal kabaca ku urang aya balak genep ya Allah ya Rabbi sih mah tiung koneng sih mah begitu dicabut momon ya kari nah ieu mah jang bahan itibar urang sing hade sebab maot teh nyaho isuk bak kepageto urang doakeun sakali deui ieu